Di tanah Sunda baheula aya hiji karajaan anu masyhur nyaeta Pajajaran. Rajana nyaeta Prabu Siliwangi, raja anu wijaksana jeung dipikanyaah ku rakyatna. Daulat tuanku, rakyat Pajajaran hirup tentram berkat pamimpin anu adil. Raja teh henteu hartina kudu unggul, tapi kudu jadi pelayan pikeun rakyatna. Lamun rakyat bagja, kerajaan oge bakal kuat. Daulat tuanku, aya raja ti kerajaan tetangga nu hayang merebut tanah Pajajaran. Upami orang perang bakal loba rakyat nu bakal cilaka. Abdi terek perang tanpa alasan. Hayu urang kirim utusan heula nyoba ngajak damai. Akhirna surat damai dikirim tapi ditolak, musuh tetap nyiapkeun pasukan. Maju! Perang teu bisa dihindari, tapi ku kawane jeung strategi Prabu Siliwangi, Pajajaran bisa nahan serangan musuh. Jaga rakyat, ulah nepi ka aya nu kasiksa. Akhirna musuh eleh jeung mundur ti Pajajaran. Sababaraha poe saeunggeus kajadian eta, rakyat ngarliung di alun-alun karajaan. Daulat Gusti Prabu. Anjeun raja anu adil tur gagah perkasa. Kemenangan ieu sanes kusabab abdi. Tapi kusabab urang sadaya bebarengan ngajaga tanah Pajajaran. Kerajaan Pajajaran damai deui, rakyat dagang, patanen jeung bahagia. Iya hargana sabaraha ibu? 500 Bang Jam. Tade. Bade labu hiji we hiji bu. Siap. Oke. Prabu Siliwangi jadi lambang raja anu adil, bijaksana serta mikanyaah ka rakyatna. Dongeng ieu ngajarkeun urang yen pamimpin anu sae teh lain ngan ukur kuat, tapi kudu sayang jeung ngajaga anu dipimpin.